Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihim alaihi salatu wassalam. Wajib di hakna para rasul muga tetep karanjeuna rahmat jeung salam. Yen para rasul kasipatan ku sifat fatona, hartosna cerdas, celakan, pinter, bisa kaduga, dan celakan, pinter, tuluy bisa, bahkan kaduga. Itu fatonah. Di dieu mah atayakudu li ilzamil khusum, pamisarah dijanma. Fatonah teh nyatana mampu atanapi cerdas dina ngailzam pirang-pirang musuh, netepkeun atanapi ngahujah pirang-pirang musuh, jeung ngabatalkeun pengakuan musuh anu batal. Jadi naon bae naon ngaranna teh naon bae pertanyaan ti manusia sadayana tiasa diwaler ku rusul mah. Tiasa diwaler. Komo diantarana upamana pengakuan jalma-jalma anu batal sehingga tiasa ditetepkeun ku kecerdasan Rasul, dihujah ku Rasul. Lalawanan tina sifat fatonah nyaeta biladah teh bodoh atawa poho. Mustahil para rasul bodoh, tegesna teu tiasa ngahujah, teu tiasa ngaluarkeun argumentasi kasaha kamus. Dalil anu nuduhkeun kana yen para rasul kasifatan ku sifat fatonah lawin tapat anhumul fatonah, upama teu aya di para rasul teh sifat fatonah. Tegasna upama rasul teh henteu celakan, henteu cerdas, henteu mampu, bahkan teu kaduga pikeun ngahujah ka musuh. Lama qadaru ayyuki muhujatan alal khosmi. Upama para rasul henteu cerdas, yakin moal bisa mampu pikeun ngadegkeun hujah ka musuh. Sedangkan para rasul henteu mampu pikeun ngaluarkeun hujah, ngaluarkeun argumentasi ka musuh, eta teh mustahil. Geuning disebutkeun mustahil lantaran Al-Qur'an parantos nuduhkeun dina pirang-pirang tempat anu kacidaseulna yen para rasul aranjeuna ngadegkeun hujah ka musuh. Seperti dina Al-Qur'an wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itu teh hujah kami ngadatangkeun kana eta hujah ka Ibrahim. Sehingga Ibrahim tiasa ngahujah, tiasa ngajawab kecerdasan Nabi Ibrahim kana pertanyaan Namrud. Tapi kaeleh. Bahkan ngahikayatkeun ti Nabi Nuh, anjeun geus ngalobakeun ka kuring kana mujadalah. Bahkan anjeun geus ngalobakeun mujadalah ka kuring. Maka pek anjeun geura ngadatangkeun ka kuring lamun bener hujah anjeun, pek datangkeun siksaan ka kaula sareng. Ceuk umat Nabi Nuh pan anu akhir pannya. Anu akhirna dabongan eta kaum Nabi Nuh keukeuh hayang didatangkeun siksaan apilna aya banjir bandang atawa ieu daratan seluruh dunia ngajadikeun lautan.
Lama Nabi Nuh terus ngaluarkeun argumentasi kumaha tapi tetep kaum-kaumna rea anu teu iman. Anu katilu dawan Allah anu niwarang ka Nabi Muhammad wajadilhum billati hi ahsan. Wahai Muhammad anjeun geura mujadalah ka musuh alias geura ngahujah ka musuh. Tapi billati hi ahsan mujadalah atanapi ngahujahna kalayan anu leuwih hade. Taeta ayat-ayat anu ngajelaskeun kana yen para rasul mampu atanapi kaduga pikeun ngadegkeun hujah ka musuh. Taya diantaranya sifat naon fatoneh.